Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreberah dongeng Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kuat Duriat bagian katilu. Ieu anu nganggitna Bapak Wahyu Adam. Mangga atunya bari ngadangukeun dongengna teu kenging hilap komen, like, oge tiasa dibagikeun ieu dongeng-dongeng Ki Sunda ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Wah, balukarna nahaon, paling oge mulia we nu aya. Cacap caritaan Juragan Sumitra jebul nu didaguan teh daratang teu beda kawas mimiti datang. Hadi ngan ukur dibarengan ku badegana anu satia nyaeta Adun. Ngan luhurna ayeuna mah gara ronrong, duanana dangdan saged make bedahan tina wol pulas bulau kolot kumplit jeung dasina. Hadi lempang ti heula bari ngajingjing tas kulit bangunna teh pinuh ku duit dituturkeun ku Adun anu rebo ku babawaan. Punten, Hadi dodongkoan di lawang tepas. Mangga, gening Aden sareng Encep sarumping, enggak lingi. Duh, ti siang keneh diantos-antos pisan ku ibu sareng ku apa. Malih si neneng mah nanaroskeun wae, ibu dedah ngabagiakeun kalawan dareh deh nakeranan. Kantenan, abi oge ari kahoyong mah. Ti siang keneh dongkap ka dieu. Namung kumaha geuning ari kuli mah teu boleh kabaredag wae ku padamelan. Teu ngabibisa ni Aden. Da apa oge sami ngaraoskeun. Juragan Sumitra gumejeng sok uluk salam kasemah geek sarerea dariuk ditepas. Tuluy ngobrol ngarel ngidul, itung-itung malapah gedang kan urek dituju. Dina geus merenah pipokeunana ibu dedah mimiti ngagilek kana obrolan anu penting nyaeta sakumaha adat kabiasaan urang Sunda nalek heula kaki semah ku kecap anu maranti. Hapunten bae Aden, Encep, ibu teh bade naragal tumaros sanaos parantos tiasa kararampa ti anggalna. Namung teu aya lepatna upami ibu sareng apa dipasihan terang anu langkung jelas. Naon anu dimaksad ku Aden sareng Encep numawi ayeuna kersa rurumpaheun karorompok. Hadi teu waka ngajawab ret ka Adun bari ngicepan kawas nu mere kode. Nu dikicepan gancang ngarti atuh tuluy ngesediukna rada kahareup gap kana kerah bedahan di bebenar. Adun dehem heula micen rehak nu ngahalangan dina genggerong laget diteleg. Geus kitu mah pok nyarita estu tatagna keran kawan tugas meunang ngapalkeun ti anggalna keneh. Langkung ti payun sim abdi salaku panyambung lidah ti Raden Anemer ngahaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan ku ayana patarosan ti ibu. Dupi anu dimaksad Raden Juragan Anemer Raden Anemer numawi ayeuna dumaos kapayunan ibu sareng bapak teu aya sanes kumargi di dieu aya kembang sosoca nyaeta anu sipatna tuang putra. Manawa sareng manawi teu acan aya nu sumping ti sisi atanapi ti gigir. Juragan Raden Anemer teh kagungan maksad bade milelehongkeun manawi bahan katampi. Jep menang sawatara lila jarampe. Hadi hatena ratug tutunggulan sieun panglamarna teu ditarima. Ibu dedah ngareret ka salakina dibalas ku unggek tanda masrahkeun ka indungna kawan tu Juragan Sumitra mah teu pati hoyong pipilueun. Ari dina ngabaladahna mah ceuk pikirna engke wae sakalian dina derna kawin. Pamaksadan Aden kahartos pisan ku apa sareng ku ibu. Kaleresan pisan dina danget ieu pun anak teh teu acan aya nu nyimpen carios ti sisi ti gigir. Estuning lagas keneh teu acan aya gantar kakaitan. Atuh ku kituna pamaksadan Aden ditampi ku apa sareng ku ibu kalayan kabingahan. Plong Hadi hatena ngemplong.
Atuh nuhun kana panampi bapa sareng ibu. Atuh salajengna sim abdi hoyong naros ka jenisna. Kumargi bilih bae sepuhna rujuk namung ari tuang putra teu aya manah. Tangtos ieu teh kirang sae adun nyelok. Perkawis pun anak sanaos henteu dijonghokeun moal janten pamengan eta mah tanggelan apa sareng ibu wae kitu. Maklum atuh Aden aripun anak mah teu acan terang nanaon kengeng kasebat baleg tampele keneh. Ari pengkeureun wantuna naroskeun wae, ari bade dibantuan kapayun sok mugen. Saurna teh henteu langkung apa sareng ibu. Teu sawios upami leres kitu mah, atuh sakantenan sim abdi teh bade nyangkakeun kangge syaratna. Sanaos bari anu alit pangajina, namung agung anu dipimaksad. Nyangkakeun ieu panyangcang supados teu udar deui anu parantos dilisankeun. Da saur pariposna oge kuda munding dicepeng tambangna. Jalmi mah cariosanana mangga ieu nyanggakeun kanggo syaratna. Song adun ngasongkeun amplop karampa ku ibu dedah eusina mani ampeg. Ibu sareng apa ngawakilan pun anak nampi tawis panglamar ti salira Aden ditampi ku ibu sareng apa ti lahir dugi ka batin. Saberesna ngalaksanakeun nu dimaksud dituluykeun deui ku Gunem Catur kalawan saruka bungah pisan. Torojol nu mumpundutan nyaeta biningsih tatangga ibu dedah beunang haja diteangkeur ngalayanan semah. Da nunung mah moal daekeun ka hareup. Ari hadi mes-mes tengok ka jero, mes-mes tengok deui ka jero nepi ka nyeri beuheung sosongeteun. Nempohan buah hate nu henteu embol-embol. Sanes Aden sakantenan wae ibu teh bade tumaros kumaha perkawis pinikaheunana bade dibadantenkeun ayeuna. Nya atuh Dun, badantenkeun wae ayeuna nu sakalian malah leuwih regreg. Hadi ngomong ka panglayarna atuh pok adun muguhkeun. Punten bae atuh Bapak Ibu, sakantenan abdi teh bade nyambung cariosan anu tadi. Nyaeta perkawis pernikahanana mah manawi sareng manawi tiasa kamanahan. Kapalai Den Hadi mah tong dilami-lami nyaeta dina kaping 15 Rayagung. Kaping 15 Rayagung ke ayeuna teh parantos sasi hapit kaping 23. Atuh kantun mimingguan deui ibu dedah rada ngarenjag semu kaget lamonna dipake ngitung. Tuluy ngahulang heula sakedeung geus kitu pok deui ngomong. Kumaha atuh upami ibu sareng apa bade babadantenan deui nu langkung paos. Kumargi ari kabaratek kitu mah ibu teh kedah ngetang heula nu langkung sampurna. Sae rupina perkawis eta mah tiasa dibadantenkeun deui enjing pageto. Laras kitu Aden, langkung sae sarantos 2-3 dinten deui mah. Sanggeusnya mahna lila sarta Hadi geus asa titingkuheun ngadagoan nunung nu teu embol-embol keneh wae. Nya antukna mah samah teh tuluy pamitan baralik. Ari harita nunung masih keneh ngahulang di sisi balong pasemona kacida ngapingna hatena ting seredet ting selekit. Henteu puguh rasaan. Ceulina geus sababaraha kali ting jelenging kawas alamat keur diupat. Panona mencerong teu puguh anu ditetep pikir melit kumarembing kapanutan ngalayang nyawang buah hate nu keur nandang tungkara. Harepan hirup asar rumek lir ibarat anu lempang di jero guha nu parawaek. Komo lamun ras ingat kana caritaan indungna anu keukeuh peuteukeun hayang ngamprokeun manehna ka ane merah Hadi. Ras inget deui poe eta teh Hadi bakal datang rek nanyaan atuh seblak hatena seseblakan ting salekit perih ting seredet pawora. Kucibak gurame ngucibak heureuy jeung baturna gebag nununga gebag sarta tuluy sadar tina lamunan jung cengkat bus ka imah. Neneng, kadieu sakedeung ibu boga pibejaeun penting. Ibu dedah ngegerowan anakna. Bade aya naon Bu? Nunung nyamperkeun bari leleda. Kadieu buru-buru entong hulang-hulang kitu geek diuk didinya. Aya pikerseuh naon ibu mah sok matak rareuwas. Ih ulah reuwas-reuwas da ieu mah beja anu bakal pikabungaheun. Kieu geura ibu dedah geek diuk hareupeun anakna.
dia teh tamu kakara marulih. Ari maksud namanya eta sakumaha nu geus diomongkeun ti kamarina. Rek muguhkeun ka neneng teh. Muguhkeun kumaha ari ibu? Nasaha teh anu sarumping teh? Nunung rei bareurem da puguh hatena geus teg ka Hadi. Nya Den Hadi ane marebeunghar teh. Maksudna mah ngalamar ka neneng sarta ku apa jeung ibu geus resmi ditarima. Ku kituna neneng ulah rek baha kana kaputusan apa jeung ibu. Sabab maksud kolot mah geus tetela hayang nyenangkeun kanu jadi anak. Duh ibu, naha atuh? Henteu naros heula abdina. Nunung nyegruk cerik nyuuh kana meja. Ih neneng, tong waka kitu. Nah anggur cerik. Lain kadua atoh dijejehkeun ku kolot teh. Ibu dedah keheuleun ka anakna tadina rek haok ngambek ngan kaburu kapikir deui yen petana kitu teh salah atuh tuluy we mamatahan malar hatena jadi leah. Yeuh neneng, sing panjang ingetan, ulah dapon ngagugu nafsu pedah bogoh, kudu boga pikir rangkepan, nu matak apa jeung ibu nerima panglamar Den Hadi teh, lantaran cop jeung pamilih kolot. Sedang ari kolot mah ngaranna oge kolot, geus tangtu legok tapak genteng kadek. Moal samata-mata nyieun kaputusan, lamun teu karana pihadeun balukarna. Geus karong pisenangeun ka hareupna, pek pikir ku hidep. Den Hadi mah estu eueuh pika salempangeunana. Boh syarat, boh sorot, leuwih ti cukup. Estu ning jelema beunghar, lain si itu si eta. Geus tangtu lamun neneng rumah tangga jeung anjeunna bakal ngeunah nyandang ngeunah nyanding. Moal pika hariwangeun nu jadi kolot. Nah atuh ibu teh harianeun pisan teu ngabadan tenan heula ka abdi. Terang-terang tos ditampi weh. Abdi mah moal ibu, moal daek kanu teu dipisuka. Abdi mah tetep teu pamrih kana dunya barana. Abdi mah tetep bade ngantosan anu cop sareng lelembutan hate abdi. Eta meureun neneng mah nineung ka anu digelangan bangkol rek ngarep-ngarep pangeussi banceuy. Aya ku lucu lalaki geus jadi sampah masyarakat, logojo tukang mateni jelema. Aduh ibu, ulah nyarios kitu. Kang Iwan, dedeuh teuing salira teh parantos aya nu mitenah. Duh ibu, nateung teuingeun teuing ka abdi. Maksa kedah daek ka anu teu dipisuka. Kalayan teu sadar nunung ngacerit gabrug ngarontok kana lahunan indungna sageruk cerik ngaguguk bangun anu kanyanyerian. Atuh nyaksian kitu mah ibu dedah ngadak-ngadak jadi ngaleket teuy da sahanteuna ka anakna pituin. Teu sangka geuning budak teh tigin pisan kana pamilih hatena. Tapi kumaha da aing teh nyaah pisan ka manehna teh. Hayang ngajejehkeun dirina malar hirupna tinemu kamuliaan. Ngomong dina hatena ibu dedah teh. Menang sajongjongan ibu dedah ngahulang semu baleweng dina panonna ngemeng ku Cipanon. Harita juragan Sumitra mah keur gegelehan di kamar teu malire kanu keur gunem catur. Kumaha atuh ibu, nasib abdi teh teu sangka bakal pikieun. Abdi ngaraos sungkan bade nyorang hirup ka payun. Hate abdi asa poek mongkleng taya geusan pilampaheun. Nunung dumareuda. Sing sadrah neneng, memang ibu rumah sasalah teu nanya heula ka hidep. Tapi sanajan kitu, hidep kudu ngarti yen pangna ibu milih ka Den Hadi teh taya lian lantaran bakat ningku nyaah ka hidep. Ibu teh hayang nyaksian hidep menang kabagjaan dina laki rabi. Geus sapantesna ibu teh kusabab neneng teh beunang ngagedean ibu, beunang ngatik ti leuletik, miara ti bubudak, tur teu perlu dicaritakeun kaheseanana mah. Jadi munasabah lamun ayeuna hayang milu nyenangkeun teh, ibu dedah ngomongna leuleuy leungeunna ngusapan buuk anakna kalawan pinuh kadeudeuh. Kanyaah nu jadi indung karasa srekna kana hate nunung sakabeh caritaan ibu dedah nyerap kana ati sanubarina. Hatena ngarumasakeun kana kanyaah indung nu ngandung 8 bulan nepi ka gedena harita ti budak tug nepi ka sawawa
can ngarasa disapirakeun. Batina perang sabil antara karumasaan kanu jadi kolot jeung duriat kabuah hate, tapi tetep teu bisa nyieun putusan mana nu kudu ditempuh, malah mah tuluy sirahna karasa lenglengan. Tetempuan asa parawaek sarua poekna jeung kahirupan nu rek disorangku dirina. Urang teudeun dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun ke kapayun kasampur deui. Ayeuna urang kocapkeun nyaeta ane marhadi tea. Heuleut sawatara poe ti sanggeus nanyaan ka ibu dedah di tepas imahna, hade keur ngobrol jeung adun bari sempal guyon. Diselang ku pating barakatak seuri estuning nu barungah pisan. Hadi dina kursi bari ngadayagdag suku tumpang meja ari adun diuk hareupeun bari ngalepus udud nyeta-nyeta koboy dina film. Bingung dewek madun, cek Hadi bari peupeureuman. Eta kuba ku aden mah ari tos nyebatkeun bingung teh. Nah bingung teh bingung kunaon, sakitu buah boncing kantun nyeletrok. Da kudu ngitung heula atuh euy, dina sagala rupa oge. Tah dina soal ngitung na anu jadi bingung teh. Ari kahayang mah dumeh ti mentas nanyaan teh ulah dililakeun deui. Prak we kawin ngajaga bisi aya goda rancana di sisi ti gigir. Atuh da atuh kantenan margi bilih mislek mangka ngemutkeun kana perjuanganana mah. Kapan abdi teh sakitu toh-tohanana teu sirikna diakalan siang kalawan wengi teh sanes bobohongan. Adun agul nya puguh jasa si laing diterimakeun pisan ku dewek, nu matak sagala pamenta si laing kabeh dicumponan ku dewek. Ari eta setelan teh iraha anggeusna timang entar euy. Enjing oge parantos kadengke di mana waktuna teh anggeus, mangka lamun si laing teh make bedahan dewek moal wani mawa sieun ngerakeun euy. Hadi bari seuri, moal atuh den gerang ke tinggal abdi ngange bedahan bulau dongker ka meja bodas dasi beureum udat-udat hideung. Leuh moal teu tingkar leet geratah majang-majang Bandung teh. Lain euy sabaraha peuting ke teh nanggap wayangna, cukup kitu 3 peuting. Hadi ngarongkong kana rokok dina luhur meja. Tah beres lah den nganggo wayang mah margi di dinya waktosna abdi ngebut. Dina waktos wayang golek nuju ngeungkeung abdi nyinting mojang-mojang herang. Kawas payu we make rek nyinting sagala. Hadi ngabanjolan bari jebi. Ulang ayeuna den tinggal gara ku aden abdi moal asa-asa bade ngabandang 3. Adun pangrasana mah kasep we meureun sakitu rupa siga gantara teh. Nah geuning loba-loba teuing euy. Margi hiji kangge serep dirorompok, hiji kangge candakeun jalan-jalan, ari nu hiji deui purah nganteur ka cai. Iduh, adun ngagonjak seuri. Si laing sok nu lain-lain bae nyarita teh. Duanana ting barakatak seleuserian barungah pisan jep jerempe sakedeung. Teu kungsi lila ngomong deui. Den, abdi masok emut ka si Jenat, tada teuing sukaeunana upami aya keneh di kieuna. Heug terang bakal aya wayang 3 wengi. Si Jenat saha? Hadi katararewas. Aden mah pira ku hilap deui ka pahlawan urang nu perlaya di nyeng seretea. Nya si Joro. Nah atuh si laing make nyebut si Jenat kawas kanu geus paeh. Ari kitu nah hirup keneh den. Adun curing hak beungeut na ngaradak sepa. Bejana mah hirup keneh ngan tatuna berat pisan cenah. Atuh da harita teh nancep pisan kana dadana ngan meureun teu meneran kana jajantung jadi teu paragat saharita. Dupi aden ngadangu wartos ti saha? Ti si Komar. Ayeuna masih keneh dirawat di rumah sakit cenah ngan masih keneh ripuh can bisa dipariksa ku polisi. Astagfirullah, bahaya upami kitu mah den. Sok inggis manehna tuluy hirup. Heug engke buka Rusia yen nu ngaroga hala manehna teh sanes si Iwan. Margi tangtos barang cerep peso kana dadana panonna nempoeun ka lebah urang. Adun ngomong na ngadeg-deg hatena ngadak-ngadak ngurungkut sieun dosana katohyan. Kapan si laing wani tanggung jawab lantaran si laing nu ngaroga halana. Dari dewek mah ngan sakadar muruhkeun.
Sanaos aden mung muruhkeun ka abdi, namung upami si Juhro buka Rusia ka polisi, tangtos urang duaan bakal dibui. Hadi ngahulang kapikir ku manehna ayeuna mah, memang lamun si Juhro buka Rusia, tangtu bakal kabaud sarerea. Tapi malum adat hadi masuk getah sarupateun turut boga pikiran panjang dina sagala rupa kumaha engke, jung nangtung bari jalang jeleng. Wah, nah dipikir panjang teuing, ayeuna mah tong dipikasieun, da can puguh hirup deui si Juhro oge, malah boa isuk pageto oge, hos modar. Naon nu jadi halangan, si Juhro tereh modar, kolot si Donto geus satuju, si Iwan pasti dibui, ayeuna mah karisa sadiaan keur kawin. Tuh geuning ibu dedah ka dieu. Wah, tulus yeuh ngarengkolan nu Donto teh. Hadi jeung adunting daringeuh ka jalan harita reg mobil Mercedes beureum eureun hareupeun lawang. Nu numpakna ibu dedah juturuan. Aturan ibu, mangga linggih. Hadi ngabagiakeun kalawan dareh dehna keran tuluy munjungan. Tak angkat-angkatan aden, gik ibu dedah diuk ditepas. Oh, kalarasa nuju istirahat. Sanes ibu teh mulih ti mana, bade ka mana? Tara-tara ti sisinan tenen teuing keur sarurumpaheun karorompok. Hadi hatena teu sabar. Nuhun ibu langsung ditaros ku aden. Atuh ku kituna ibu teh bade togmol kaduni maksud. Nyaeta nu mawi ibu dongkap ka dieu sanes lantung tambuh laku, sanes lempang tanpa sejak, namung estuning kairing ku niat penting. Tah perkawis naon teh, aduh nembrong. Utamina bade ngawartosan reh perkawis dinten pernikahan nu diusulkeun ku aden teh, bapa sareng ibu parantos nyakseni. Jantan cios ping 15 rayagung teh, laras. Alhamdulillah, hadi meni ngemplong rarasaanana. Kocapkeun pamirsa sababaraha poe ti harita. Beda ti sasari di imah ibu dedah loba anu keur olah ngeprek nyeunan bahan keur karyaan kayaning wajit, opak, ranginang, ulen jeung sajabana. Nya kitu deui kueh-kueh model urang kota keur diarolah ngahaja ngangkir tatangga jeung baraya anu kungsi kursus. Diburuan tukang poe opak jeung ranginang ngaderak dina tampir, kueh-kueh dijajarkeun dina meja makan, nungtutan dieusikeun kana kelara. Nu digarawe garatolna keran disambil ku sempal guyon gogonjakan marilu bunga pedah kapeto milu olahku ibu dedah anu boga maksud rek mangku hajat ngawinkeun nunung ka Hadi. Sanajan anakna tetela teu sukaeun tapi ibu dedah tetep dina kaputusanana nunung kudu daek ka Hadi sarta poe kawinna geus ditangtukeun nyaeta sakumaha nu diusulkeun ku Hadi tanggal 15 Rayagung teh. Tapi sabalikna nunung geus kagambarkeun pisakumaheun bingungna beuki deukeut kana waktuna kawin, hatena beuki juat marojengja mungpang kahayang kolot geus dewasa rek daek ka Hadi da puguh teu suka ras kapanutan hatena henteu tega. Antukna sapopoe sapeupeting gawena ukur ngaringkep maneh di jero kamar. Sirahna mubus kana handapeun anggal mengpekan ceuli lantaran embung ngadenge nu sempal guyon euyah-euyahan. Gawena guling gasahan teu geunah cicing bluk nang kuban blak nang karak awak karasa hareudang bayeungyang, hate beuki peurih, pikiran beuki bingung. Bosen guling gasahan dina luhur kasur kuniang hudang gek diuk sisi ranjang, panonna ngareret kana potret Iwan dina tembok. Seblak hatena jeblak kagagas ka hudang waas. Kang Iwan mugi salira dipaparieun kakiatan lahir sareng batin. Nya kitu deui abdi sing diteguhkeun iman ulah kabawa sakaba-kaba neunggar sakama-kama dina nandangan ieu katunggaraan ulah dugi ka aral subaha. Urang sing pada-pada gaduh kakiatan salamina ditangtayungan ku pangeran. Jung nangtung tuluy nyamperkeun kana jandela meunang sawatara lila ngalange nempo kana poean ranginang jeung opak. Hatena gegebegan nempo bahan keur hajat geus mimiti dijieun diderakeun
Tandaning waktu kawin tereh cunduk, manehna bakal dirapalan jeung lalaki anu teu dipisuka kasawang ku manehna. Bisa kumahaun peunggasna harepan Iwan lamun manehna tulus kawin jeung Hadi sedang Iwan aya di jero panjara. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.